Baraya ini cobek ikan khas Majalengka. Ini benter baraya nih, benter tuh. Ah, benter. Ini goreng oncom tah baraya tuh. Goreng oncom tuh baraya. Ieu pencok katel. Ieu mah tempe. Nah, ieu masih sobek ikan ya. Minumnya baraya tah nanti si gula gula cakar teh diasupkeun ka dieu tah. Ka dieu dikucek. Diasupkeun ka dieu. Ka ieu mah lalap. Ieu sanguna akeul, sangu akeul sigaleuh baraya. Diasakanana teh dina saeng langsung tuh tinu hawu pisan ngagugura. Tuh, tah ieu. Jadi dia ya tuh tinggal itu.